Raksa Art Production. Iro. Kayak lanan kagok atuh lain kucuruak-curowok wae. Ka dieu lanan, aing mah. Naon ayeuna mah hirup senang. Palae naon. Raksa Art Production. Ngeunah gede-gede ge. Baheula mah maneh paribasa. Kepo, ayeuna mah ngeunah nyebutna ge. Pap. Ya pugu daerah ku batur ayeuna mah. Kira batur ge ngahargaan ayeuna mah Kang Kepo. Ya, geus salah di wae maneh mah ngomong teh. Pap. Sing ngadikeun minta ti susu. Cai susu atawa tok teu kudu make cai. Eta mah keur kepeuting monyong. Rupa-rupa. Pap, Euy, tuh nya ada kebiasaan. Geus biasa mah hese adat kakurung ku iga, sanajan kumah-kumah ge anger we nyebut teh. Oi. atuh ringes kudu kumaha sayang. Kela turang ngadamel heula susu atuh nya. Susu we lah. Tong eber teuing atuh. Yeuh, urang teh era digeus jadi menak mah. Lamun nyuguhan cai ka semah, ulah pinuh teuing. Ngerakeun teh. Ari parantos kerasa kumaha? Satengah. Ieu mah bubuhan we atuh ka papa. Ngarah wareg. Sok sareng. Sarang, Sok. kela tuh sok sakali ewang. Papa pula. Duh, ieu geuning nyari jadi jelema beunghar. Ari eta lauk peda nu dina kulkas geus dicokot encan Iro. Apaan kamari ge dipiwarang di bubuy? Aduh, aing mangerakeun pisan maneh mah. Coba kumaha lamun katinggalin ku semah. Ayeuna mah geus make dibabay di bubuy. Minyak loba kapan unggal bulan teh meuli kalengan. Digoreng ayeuna mah. Sok atuh teraskeun deui. Kapan cenah bade eut sareng? Aduh nya we, sok atuh sok. Sok Iro heula. Teh. Endang nyebut Iro. Naon atuh? Mamam. Aduh, mamam. Sok atuh mamam. Sok atuh papap. Sok mamam heula. Papap heula. Sok. Sok. Sok enak papapeun. Babapeun? Elah. Mam, Kah? ayo turang jalan-jalan. Aduh, bagja ku salaki. Diajak jalan-jalan. Ari kunci mobilnya di mana? Kamari mah nyimpen tadi payunan coet. Cik cokot atuh kadiekeun. Ya, Pap. Sok kadiekeun, Mam. Deuh. Alah. Gandong tong gandong. Ari geus jadi jelema beunghar mah piraku make gundang gandong biasa oge. Dikaleng. Dikaleng. Sok atuh. Getek. Nya. Tong kikian pananganan atuh. Biasa. Upami ngagendeng kumaha geuningan zaman urang baheula bobogohan. Teh, kapan geuning ngagendeng teh meuni mesra. Kumaha? Mesra. Aduh. Kudu kieu meureunnya. Kieu. Tah. Jangan tong balik ngelek getek dah getek. Aduh. Ayo. Sok atuh, ke urang pamukakeun pantun mobilna. Dah, iya. Mobil coba menicek buruk ya.
Nyaanya babnya. Aduh. Wah aya we urang mah senang kabungah teh ibati kuduaan. Dunya teh rarasaan teh meni asana urang we duaan nya pap. Nya mam. Naon nya mam? Nya mam kitu ngan dihijikeun nya mam. Lain ari budak urang kumaha moal diteang di emak. Lah keun bae atuh naha. Da moal naon si Nung mah keun we. Budak urang mah geus anteng atuh. Lain pap. Mama mah lamun inget kana mangsa-mangsa anu katukangnya. Meni nepikeun ka duh nya mata keda jalma mah kudu penuh perjuangan teh kieu. Lamun urang teh penuh perjuangan geuningan mana buktina? Hese, hayang beunghar teh geuning ayeuna mah lah karasa. Aduh, budak meuntas. Duh, hampir we. Tingali pap, tingali itu. Aduh. Itu tingali. Beca, kumaha teh? Ulah sok galak pap. Oh. Cing pap, tiditkeun pap, tiditkeun. Salah nyabak. Ewam nih guys, si papa masuk itu Lain, naceng teh klakson teh genyal bieu mah. Ewa segala rupa teh. Menit teh para rantes. Salah buku bieu teh. Pap. Cicing atuh ari papap keur nyupiran teh. Tinggal itu pap. Duh. Meni hadurung harerang di toko segala rupa aya pap. Abdi mah hayang long dress anu nepikeun ka handap ngagapuy. Nya heug. Heug ku papap dipangmelikeun. Nu penting mah asal mamam nyaah, asal mamam satia ka papap. Raksaat Tapi Production. aku ayeuna mah geus kieu kapan urang teh usaha. Urang teh ikhtiar teh iwati keur urang duaan pap. Tiluan jeung budak. Ngewa. Salah sugan teh bieu mah persenelang. Aduh, ampun. Paingan cek teh persenelang teh rada leueur ieu mah ngagleser. Pap. Mamam. Aduh. Ayo, urang turun heula ditu urang parkirkeun heula mobilna nya. Urang parkirkeun di pojok nu belah katuhu tuh yuk. Ayo. Ya satu pap. Alah, kela ieu deui lah, ieu selop kasangkat deui kana rem. Ngampun. Parupa di kakara. Pap. Naon? Teu tinggal itunya. Itu acuk anu dina etalase tokonya. Meni sae kitu. Hayang gitu. Ya kan tenan, beles sok. Mahal tete Iroh. Dah. Mending ngewa pisan geus iroh deui. Mama matu mama. Ah, Poho. Ampura wet seetik mah. ning ngewa si papa mah nyarios teh iroh deui. Pira aku di perjalanan ken butkeun iroh. Nya tuh mam. Nu mana? Itu tuh tinggal itu. Nu batik, Pap. Nu batik. Alah tuh udah ngewa tuh awakna hideung. Kan bae, da masih ngidang di alus-alus mangere alus. Tuh lipstickna nu itu, Pap. Nu mana? Tuh nu rada kayas-kayas. Oh eta, nya sok atuh. Beuli we sakalian kabeh. Keun bae duit loba. Nang artosna sabaraha? Mau 400.000 mah. Kanggo naon wae tah? Belikeun rok, belikeun selop, belikeun lipstik. Keun bae papap mah teu meuli nanaon asal meuli tarumpah we. Meni rupa-rupa si papa mah manya gas banget rek meni tarumpah. Meni sok ngisinkeun aya sagala rupi teh. Nya atuh. Papa batuk, Henteu. Jamak rada garing ti koro saeutik. meser landong gogoy atunya. Ah, teu kudu. Ka dokter atuh. Tara biasa ge ku babaturan cager. Satu Pap. Geus dibeli kabeh? Atuh.
teras lipstik, selop. Naon deui nya? Ah, nya. Anu paranti ieu teh geuningan, anu paranti nyangu. Oh, eta kompor. Tah eta biasa ayeuna mah tong kudu kusuluh. Meser kompor, meser licah tanahna sadrem sakalian. Hayu. Beres pokona jeung papap mah. Kapan baheula ge urang nepikeun ka munjung muja teh lain kunanaon hayang beunghar, hayang senang. Numawi lamun ayeuna pap nepikeun ka teu lah, teu dimanfaatkeun teh lebar. Rugi urang mah. Nya. Beres? Beres? Ayo atuh. Ya. Ayo. Cik atuh Kang Eom, sing aya gawe saeutik mah. Urang teh hirup mendingan sangsara, we lah ampun Gusti Nu Agung. Da sanajan akang ge sarua we ari kahayang mah tuh. Akang teh boga panyakit eungap deui. Cing atuh cenah majar teh aya tatangga urang nu beunghar. Cing hayang nyaho ka juragan kepo. Sugan bisa-bisa nginjem duit, nanaon teh keun bae masing direntenan oge. Aduh. Tuh nepikeun kageus boson kitu kapan era teh ku batur. Jika tu manehna kan itulah. Akang malena naon. Erek punya pinjam duit teh sok era. Pajarkeun urang teh keur majelema teu usaha. Katambah-tambah mah kerek pinjam duit sagala rupa. Padah we batur ngararomong. Cenah lamun rek pinjam duit teh cenah enom ka juragan kepo teu kudu hararese. Neng irohna ge bager cenah. Yung atuh sugan aya-aya keur ka juragan mantri nanaon teh. Ada sugan. Aduh, Gusti Nu Agung. Hirup abdi teh pasti anu sangsara atuh. Ampun Gusti Nu Agung. Atuh dagoan. Kami erek ngahaja ngadatangan juragan kepo. Iya we. Bawa sekalian imot. Tah sarung kami nu anyar. Bisi butuheun boreh. Tah piraku sugan atuh da ningali urang teh hirup batan sakieu. Aduh. Jung. Ngan ngomongna sing bener imot. Ulang ngerakeun. Moal sugan lah. Kan piraku make teu mere sagala rupa rek nyarita we blak-blakan. Kang Eom teu damang. Raksa Yung buru-buru. Production. Kade di jalana. Nya kade de di imah we sasaha mangkaning. Mama. Aya naon papa? Kadia sakedeung mama. Cing, papa hayang eut. Mangga papa. Ayeuna hirup urang geus sagala aya, mama. Kulkas geus boga. Mobil geus aya. Imah gedong geus ngajugrug. Naon deui urang maka kurang cing ayeuna mah.
Geus eueuh kakurang mamam. Nya da tuh papa. Lah. Hari penting beki sono we namanya matak oge. Teu siga baheula balik macul meuni. Yey. Laladag harorea merorah ka sono. Ayeuna mah kapan unggal penting. Maes. Mamam deui. Geus teu kudu diomongkeun nu kitu nama. Era kadengeun ku batur. Nyaan ya papnya. Hirup urang teh suka bunga gembira ayeuna mah geus kaalaman. Cek paribasa masih ngrek ngawadalkeun gitu penasaran ayeuna mah. Ai heueuh mama. Ayeuna urang teh bener-bener senang-senang. Tapi ari papap mah inget deui kana mangsa anu sataun 4 kali 3 bulan sakali. Aduh. Meni geus lieur sirah teh mangkaning saheula grapek anu rek diwadalkeun. Alah. Sok loba nu nginjem duit ka dieu. Tungtot hiji-hiji naon hesena. Beres. Punten. Teu buka mam. Aya saya mah. Mangga ke sakedap. Ai geningan. Nyimat. Sakalebet. Mangga juragan istri. Ai geningan sok adinya. Sok calik mot. Tong era-era lah. Sabios di dewe dihanap juragan da kalalotor sukuna oge. Keun bae sok asup ngewa sok diuk tadi nyatana kursi. Nya sok nyi mah tong make era-erakeun bae na saha ieu teh. Sanes. Juragan. Abi dongkap ka dieu teh teu aya sanes. Bade minang saraya. Aya naon? Nu mawi itu gaduh. Aki-aki teh mun Kang Eon. Teu damang di ayeuna teh. Baru kai engon teh gering. Lain kari engon. Kang Eon meureunnan. Laras juragan. Abdi teh meuni ayeuna teh kaleresan teu aya kanggo ka dokter acan. Alah, gampang soal nu kitu mah butuh sabaraha duitna, butuh sabaraha. Teu ageng juragan. Mung kanggo ka dokter we, sareng kanggo ngagaleuh obat. Bere mah, bere. Nyatang tuh dibere. Periogi sabaraha? Periogi sabaraha? 3.000 we juragan. Atuh saeutik teh na cukup gitu. Cekap asal kanggo ka juragan mantri we sareng kanggo ngagaleuh ubar. Ke sakedap. Ya tah. 1, 2, 3, 4, 5 genep 7, 8, 9, 10 1.000 2.000 3.000 5.000 we nya. Duh. Nuhun pisan juragan. Ieu teh kedah kumaha atuh abdi teh? Da abdi teh nyanak sarung itu sarung bapana budak beli kanggo boreh. Alah geus teu kudu. Jung we mot balik. Doakeun sing buru-buru cager kitunya. Hatur nuhun juragan abdi teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana. Mangga juragan di kantun. Gag. Heg, didoakeun sing gara cager kitu Nyi Imot. Nuhun juragan. Kapan? Ya. Beres, papa pasti kumaha-kumaha oge. Sirianeun hiji tah. Jadi meureun arek dipangheulakeun, arek diheulakeun atawa arek saheula? Bingung. Geus sidik kaayana keur gering. Salah wae. Justru keur gering kaayana kapan jadi teu katingali? Pajarkeun ya paehna teh paeh gering. Nya dipikir kadinya nama. Maning manehanana wae kitu. Lah, geus tong pikir panjang ayeuna mah pap. Anu penting mah urang mah ayeuna mah urang senangkeun bae batur mah masing paraya oge. Nu penting mah urang senang paduduaan. Kapan geringan papap ge tara lesot ayeuna mau unggal subuh. Mas nangklok na bujur. Gandeng, nyerita teh sok ka mana wae. Beres, pap. Geus lah, ayeuna mah manehna we heula. Si Eon mangpangger gering.
Kan bae atuh rek kitu-kitu. Mangkaning isukan teh malam Jumaahnya. Nah kan malam Jumaah oge atuh pap. Meni ieu mah lah loba pisan kasieun. Lain ku kitu. Geus pasti 3 bulannya. Kirang 2 poe. Kurang 2 poe. Ya kurang 2 poe apa harita teh? 1 2 3. 3 eno 28. Kurang 2 poe pap. Kumaha tuh nya? Tong hararese si Eon di si Eon. Pilih si Eon. Si Eon yang paling baik. Aduh, ampun. Papa paduka teuing lamun geus mangsana peuting malam Jumaah. Hate teh sok ratug tutunggulan. Keun bae papap. Ayeuna mah urang mah geus ngarasakeun suka, bunga, Raksaat betah, Production. beunghar, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah WC. Yeay, ngalayah di tengah WC mah naon atuh meureun? Salah di tengah imah. Papap, Aya naon geulis? aduh, beli kakara nyebut gelis. Atuh da nyaan katingalina teh beuki mencrang we ayeuna mah. Atuh udah dangdan unggal sore pap. Nah, bener kudu kitu. Lamun teu dangdan unggal sore teh goreng katingalina teh komo ayeuna mah urang geus jadi jelema beunghar. Era ku batur. Cek batur teh ih, cenah ongko geus beunghar. Tapi pakaian raradutan keneh wae. Nya nu mawi abdi mah kapan ngalwis wae. Usapan ku papapnya. Sok buka usapan. Cing sok ka dieu. Aduh, ieu buuk mun dibeuki hideung wae mamang. Nyaan papap. Papapnya ah ka mamang. Puguh we, lamun teu nyaah mah atuh moal sagala diturutkeun. Papap, sagala rupa, nepikeun ka gunung-gunung, nepikeun ka leuweung-leuweung diturutkeun. Nepikeun ka nginum getih oray kapan diturutkeun. Nepikeun ka ceuk paribasana munjung. Ulah tarik teuing. Bisi kadingan ku tatangga. Alah, bae nah cenah teh. Alah, Pap. Baba yuk. ayo, Tungtun. ayo. Tungtunnya. Pak apok ame. Si papa pergi kasep. Ayo. Surungkeun pantun ama. Ku papap. Sok. Aduh, ampun, hareudang teh inget teh peuting teh. Kunaon papap teu keur sakulam. Hareudang, Mam. Malam Jumaah. Malam Jumaah. Duh, ampun. Cing pangyanakeun cai, Mam. Lah, atuh haroream geus ngagoler. Tari rezeki deui teh. Kurang sabaraha poe, Mam? Kirang 2 poe atukeun bae masih kena aya waktu. Da urang geus boga cadangan ieu. Erek si Eon, erek si Udin anakna Kang Dakri. Atawa saha we? Duh. Kateuing teh meniasa harareudang kieu. Aduh. Jam sabaraha, Mam? Namanya oge tabu 10. Jam 10. Mangkaning datangna teh jam 12. Aing. Aya senang ku senangna hirup teh. Kudu ngalaman deui meureunan lah aing. Tuh kada pulang pap. Rean sare pugu itu lah. Harareudang. Sok didegal kekepan. Ayo kekepan. Lah, kekepan. Harareudang di kekepan. Nya biar anget. Oh, biar anget segala rupa. Satu di dia ada bener. Di mana? Di dia ada. Ikan.
Ya, rawat ya lagon didinya mah. Dia cuma tolong balik ngeleketek, cuna rodang. Aduh. Jadi. Ubar hareudang we atuh. Aduh. Itu sanu kakak teropak. Teuing atuh. Buka ju. Tong malam Jumaah. Toton den tah. Aing rek ditagih ayeuna siga nama ye. Mangkaning janji aing teh bener. Satahun 4 kali, berarti ngan 3 bulan sakali. Bener ge ayeuna aing geus segala kabeuli. Tapi aduh, kasieun. Aduh, ampun. Kudu kumaha. Sarua meureun si Emen oge. Heeh, Kang. Abi ge rada teu ngarenah hate ieu teh. Ya eta pugumam. Kumahanya? Ayeuna urang nyumput kana kolong ranjang yuk. Ayo. Bener. Ngara teu kanyahoan ku eyangna mending nyumput kana kolong ranjang. Ayo bener. Ya, mun tidak tadi nyumputin kolong ranjang. Sok atuh mama heula sok. Sok kana kolong ranjang. Geus kagedor deui. Sok babab bala dia lah. Kana kolong ranjang, sok buru. Aduh, tidak agor deui. Keun bae saeutik mah. Ini kudu kokolonangan. Nya ngara teh diudag ku embah. Sok ka kolong. Lah dia di kasuran atuh pap dan araratul di kolong ranjang teh. Oke kudu di kasuran segala rupa. Bantal. Tah bantal tah. Nah, di mah rada tenang pap. Heeh nya. Ijik urang gegepannya. Sugan moal ka dieu mah teh ayeuna mah. Kusabab urang di kolong Raksa Art ranjang. Production. Satu kagapan ngarahadet. Aduh. Cicing atuh. Cicing tong buat oleh kieu. Si babab jeung gitu. Kateng da leungeun teh tedek cicing.